Ayeuna mah besti arek ngabeberang teh di imah we moal ka mana-mana nya. Tadi teh nyokot heula MBG si Adil da si Adil mah teu ngilu tadi teh daket peureum geuning nya aya diganggu karunya geuningan kakarek. Ari ngilu saur teh kitu besti nya teh janari eta teh kakarek sare tadi teh jam 10 ari dibawa karunya geuning pas mulang ka imah teh aya nu nganteuran balanyaan geuning besti lanjut teh urang eksekusi ayeuna mah mumpung beurang keneh nya mumpung si bocil sare pan geunah ari barang gawe si bocil keur peureum mah geuning aweun nu ngaganggu aweun nu hayang ngomekeun HP aweun nu hayang segala rupa we kitu ari keur sare mah geuningnya urang teh rada jongjon barang gawe teh besti. Ayeuna mah lanjut we besti urang kumaha heula ieu teh sayuranna meh bersih nya cek indung urang ge geuning besti lamun ngomah sayuran teh kudu diupiak-upiak cenah ngarah bersih. Komo cenah kangkung mah pan eta teh kadang sok kumahna teh cenah disusukan ai susukan teh pan cai naon cenah kitu nya besti. Ngan teu sakabeh kitu meureun besti aya nu resik we ngomah kangkung teh nya. Terek nyeun la es batu besti da engke terek nyeun es buah meureun piraku eueuh esna bisi kaburu pareum itu soalna hujan gede sok pareum lampu geuningnya. Caritana masakna geus tara beres ieu teh nya heueuh tuh langsung we nyamel ieu teh da piraku deui aya cuen teh nyamel nya. Tadi teh ngagoreng gehu geuning besti nyeun gehuna ge saeutik we teh loba tingkur 10 siki. Lanjut we besti ayeuna mah urang nyieun la es buah ieu teh tadi teh geus dikeuretan sawareng ieu teh alpukatna menang menta ti Abah poho deui can diasupkeun. Ieu teh ngeunah teh besti alpukat teh meuni kempuleun nya ieu teh anyar buahan tapi keun ngeunah buahna teh geuning ih meuni ku ngeunah pokona mah puleun we besti nya. Geus beres dialpukatan mah ieu teh rek digulaan tah eta teh nu di gelas teh meunang ngencakeun gulanya geus beres digulaan urang susuan meh gurih meh mantap meh ngeunah besti. Alhamdulillah poe ayeuna mah besti nya puasa teh menikeun ku sagala rupa diasakan heueuh berkah barokah bulan puasa meureun besti alhamdulillah marema ieu teh nya asakaneun teh loba. Tuh beres we besti ayeuna mah urang akutan we ka Tan Abah biasa urang bukber di Tan Abahnya ieu teh kamari mah henteu da kamari mah teu masak ning besti. Ayeuna mah alhamdulillah masakna rada loba urang bukber we di Tan Abahnya ayeuna mah besti wilujeng buka puasa we besti nya.